Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channelna Yana Ardana. Saha wae anu ninggal video ieu mugia ku Allah dipanjangkeun yuswana kalayan aya dina kasehatan, kaafiatan, tur diberkahkeun. Saha wae anu teu acan subscribe channel ieu supados di-subscribe heula. Supados teu nyangkolongkeun waktos urang prungkeun wae. Urang ayeuna mah bernostalgia heula. Bernostalgia ka ulinan barudak zaman baheula. Kaulinan barudak zaman baheula. Zaman di mana barudak can mengenal naon nu ngaranna sosial media. Ari HP mah aya nya kapungkur ge mung teu sacanggih jiga zaman kiwari jeung langki di barudak baheula nya barudak aralit baheula nyarepeng HP asa langki pisan kitu nya. Nu aya mah sapopena teh ulin we jeung ulin. Pokona teh sapopena mah ulin we jeung ulin gitu. Tapi ku kituna oge kan barudak baheula mah dina waktuna ngaji mah kitu nya biasana saacan magrib kitu nya 6:30 gitu biasana mah sok saanteng-antengna ulin barudak kitu nya sok disusulan ku kolot teh nya ngaji itu ngaji teh ngingki ngararaji kitu nya bebarengan ararangkat. Sabarudak baheula mah nya ayeuna mah urang bernostalgia heula we nya. Gaduh sababaraha hiji gambaran gitu kaulinan barudak zaman baheula. Yeuh urang prungkeun we. Kaulinan barudak zaman baheula gambar kahiji. Tah. Ieu main gatrik ya. Main gatrik ieu permainan anu rame bisa dibilang seru lah ieu permainan. Pastilahnya ngaralaman anu ti kalahiran ti tahun 80 80 ting tah 2000 ting aya keneh ting nya aduh poho ya hilap ya. Nah pokona mah ieu permainan seru. Tah hal anu paling berkesan gitu nya. Berkesan jeung pokona mengesalkeun gitu nya ieu. Ketika eta tah si bambuna gitu nya. Si bambuna teh kan permainan awal teh si bata teh nya tah jiga kita gambar ieu. Si bata teh kan diduakeun kitu terus si bambu gitu kan geus dijinjatkeun ka luhur kitu kan ditakolkeun. Tah eta ku ditakolkeunna ku teu beunangna tah. Aduh nu ngajieun kesalna mah etana asli. Sok kadang-kadang kesel teh mah dipotongkeun awina teh. Nya ai kaulinan barudak baheula mah nya asa serba gratis. Sok tinggal kaulinan barudak baheula rata-rata di alat-alatna teh alat-alat nu geus nyarampak kitu nya alat-alat nu araraya gitu. Mun bisa dibilang ku zaman ayeuna mah asa teu kapake eta alat atau barang gitu nya. Tapi da ku zaman baheula mah eta teh si barang atau si alat eta teh sok bisa kagunakeun kitu nya. Jang ulin teh ari zaman kiwari mah leuh teu hayang ngajak ulin budak teh atau budak ulin teh nya pasti kudu aya rupiah heula wae lah ampun. Yeuh urang purungkeun deui di gambar nu kadua. Alas ya. Ieu teh kela naon ya? Ieu poho deui euy. Oh heueuh. Ieu teh mun teu salah mah ieu lain di pantai ya lain di pantai kikian teh. Jadi di baheula mah kan atuh lahan teh karosong keneh kanya. Jadi setiap perkampungan teh boroga lahan karosong keneh gitu ya. Tah ieu teh mun cik urang mah naonnya kaulinan aanyangan kitu jiga iimahan make taneuh terus nyieun jalan make taneuh terus teh aya solokana make taneuh saking kuresepna kieu ge eueuh teh lahan mah biasana anu rek ngabangun bumi nya anu rek ngabangun bumi gitu kan sok aya kusikna rarumpuk tah eta sok dijieun eta dina kaulinan kieu diacak-acak barudak teh atuh ngambek anu buka taneuhna teh gitu. Tapi eta di dinya berkesanna teh alah benernya ieu kaulinan ieu pasti inget lah barudak kalahiran tahun
tahun puluhan ting tadi tahun 2000-an mah ting masih ekene ting teh nu kieu nya lamun aya pengalaman anu berkesan di barudak pokona mah komen we lah komen nya ayeuna urang prungkeun ka gambar anu katilu alah ieu ieu teh anu ieu nya endog kan peupeus hiji pre cenah bener ieu teh nu goleang mata sapi bulanna kan eta cenah bener tuhnya permainan baheula mah nya tingali da langka gitu maksudnya teh langka anu ulinana teh ngalangka anu ngaluarkeun biaya gitu tuh ukur kieu ge seru we ingat kitu nya kikieuan teh peupeus hiji pre tapi ku jaman ayeuna ge asana mah sok sok araya kitu nya mun keur ieu kitu nya keur ngasuh urang kalihna sok aya masih aya kene kikieuan mah kitu endog-endogan peupeus hiji pre sok pokona mah mun aya pengalaman anu berkesan komennya ayeuna urang prungkeun ka gambar anu katilu tah ieu aduh ieu euy papasakan alah cenah tingali bener nya itu papasakan kan baheula mah tingali masak teh kudu balanja euy tingali kalengna teh kaleng ieu nya kaleng kue foto berkeluarga ieu teh bener lah papasakan masakanna teh pokona mah sayuranna teh daun-daun nya daun-daun nu itu terus si sambalna teh tah yen sambalna teh ku ieu ye ku naon teh ku batu bata bener ku batu bata si sambalna teh ku batu bata terus naon deui nya sanguna teh ku keusik kitu pokona mah da seuneu oge nya zaman korek api eta ieu mah nya alah papasakan barudak gaduh ieu anu berkesan di kaulinan baheula pokona mah komennya pokona mah kaulinan barudak di zaman tahun puluhan mah kitu nya maksud puluhan teh di hiji 80 di 1800 kumaha nya kaulinan di tahun 1880 tah lamun 2000 mah teuing tanya masih aya keneh teuing we di tahun 2000 ya urang purungkeun ka gambar anu katilu alah serodot kaplok deh aduh aing salah ieu teh naon uting sumput bener lah ngarokok heula mah teu panik uting sumput pasti ya baroga pengalaman anu lucu ya di kaulinan ieu jiga nama pokona mah komentar anu inget tah pasti aya anu berkesan gitu di kaulinan ieu ya lah alah uting sumput tah aya hiji carita ya jadi pengalaman kaulinan ieu kaulinan uting sumput eta berkesan pisan jeung kesel eta asli bener ka ieu kitu nya ka barudak nu nyumputana bagian mangyana anu mempeuna gitu kan teh anu pembela teh bisa pembela nya pembela gitu kan 25 mun kapangihna kitu kan tah keur mempeun geus ngitung teh sampai 1 sampai 50 pas geus nyarumput barudak eta si babaturan anu hiji eta aduh keselna teh si nyumputna teh tah tukangan urang keur mempeun nya tuh pas urang ngalieu teh maehana ka dukun 25 cenah aduh si eta eta bener piabekeun pisan mah tah anu piabekeun terus anu piabekeun dia mah nu pas ieu ya pas neangan anu nyala rumputna kan sok pateleng-teleng heula geuning neleng jadi banget tadi diga banget si contohna jadi banget tadi diga banget si Dodi euy tapi diga banget si Entri teh jadi sok tipu-tipu teh geuning nololna teh padahal mah eta teh sebenarnya misalkan Dodi misalkan 25 eta padahal bener teh si Abah Dodi eta teh anu
anu nyumputna teh tapi pas keluar teh cenah salah cenah tah nu naon baheula mah disebut teh sakongkol bakat ku hayang ngalicikan gitu nya lah. Heeh, pastilah beda-beda gitu nya, beda-beda cerita nu hal anu berkesan di kawinan zaman baheula pokona mah komen nya. Ieu urang purungkeun ka gambar anu ka sabrijina bi teh katilu kan kaopat. Tah heula gambar kaopat. Mana deui? Ieu ieu enggeus aya 2, 3, 4 eta geus 5 kata. Geus gambar kalima aya keneh teh saeueuh oh aya ieu tah aya tah ieu boy-boyan anjir boy-boyan biasana mah ieu kaulinan ieu mah sok jeung ieu nya ngahiji kitu nya jeung awewe jeung lalaki boy-boyan ya ge kawinan ieu ge bener rame pisan tapi ieu mah ngalurkeun duitnya ngan hiji nganu kudu meuli balakastina nya kan anu kudu balakasti si kentengna mah kan mulungan gitu jadi kaulinan baheula mah dinu aya na ngaluarkeun biaya oge henteu nepi ka biaya gede gitu nya tah ieu balakasti hal anu berkesan mah ieu lamun keur ngajagaan anu kentengna nya jadi jadi lawan musuh anu keur nembak bola kastina tah pas anu nembakna teh bagian non teh pas bagian anu nembakna teh beunang ka nu kentengna teh kan otomatis urang teh nu ngabaledogna nya da anu ngajaga kentengna ngabaledog tah pasti nyirianna teh jalma anu muncik urang mah disebutna musuh bubuyutan nya pasti ngaranna teh kadinya diincer terus buat ku hayang ngabeunangkeun eta babaturan dulu musuh bubuyutan gitu geus beunang teh sok sia cenah aing puas nah tapi ari barudak baheula mah nya sapasea-paseana badak baheula sa kumanya musuhan geuning sok musuhan kan nya sapesea badak baheula mah musuhan tah musuhan eta teh tarali lah nganukur sababaraha menit jor alakur deui gitu nya badak baheula mah aduh ayeuna mah nya da ka hiji hese lahan katanya ayeuna mah ku zaman kiwari mah hese lahan tapi jigana lamun ieu dilestarikeun deui permainan baheula jigana bisa mah bisa kitu nya atuh da kumaha kitu nya zamanna ayeuna mah geus barudakna ge geus ku mengenal teh sosial media gitu nya ku mengenal HP gitu nya rata-rata kaulinan teh dina HP deui jeung HP deui gitu tah kitu barudak ayeuna mah sakieu heula gambaranna gitu nya masih aya keneh sih sabenerna mah gambaranna oge nya gambaran-gambaran kaulinan zaman barudak baheula gitu lamun dicaritakeun mah panjang pisan mun dicaritakeun mah loba tuh kaulinan barudak zaman baheula mah jeung loba jeung rata-rata kawinan zaman baheula mah pokona mah gratis serba gratis gitu. Aya sih sababaraha hiji kitu nya kaulinan anu berbayar gitu anu kudu meuli heula gitu samodel naon nya gimbot gitu nya terus naon deui nya baheula malen PS naon dingdong geuning nu kalar itu yalah di video selanjutnya urang bernostalgia deui lah pokona mah bernostalgia deui tah pokona mah barudak lamun aya kesan-kesan cek badak lah urang ge inget kalau dan ieu wah ieu hal anu berkesan cek anaman ieu misalkan teh sok pokona mah komen jeung sok bisa ya usulan naon dina video ieu pokona mah komen weh anu teu acan subscribe kana video ieu supados di subscribe nya anu tos subscribe video ieu hatur nuhun mugia rezekina cing berlimpah di mangyana video nu ayeuna dicekap oleh sakitu nya mugia ieu
janten video nu bermanfaat oge tiasa mengenang kenangan zaman baheula gitu. Di mangyana sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa heula kita. Doa di mangyana nya mugia anu ieu ninggal video oge saha bae anu mengenal mangyana atuh saha bae we pokona para permisa-permisa mugia ku Allah cing dipanjangkeun yuswana kalayan adina kesehatan kaafiatan. Tur mugia naon atuh nu dicita-citakeunna naon anu dipikahoyongna mugia ku Allah cing enggal dikabulkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tong hilap di subscribe, di like, di komen. Lamun ieu video bermanfaat di-sharekeun saluas-luasna. Lamun aya kata-kata mangyana anu kirang merenah hampuranya. Soalna di bahasa Sunda mah ketangnya lain di sabenerna mah bahasa Sunda mah bangsa urang nu kitu teh sanes kasarnya. Jadi asa biasa we lah kitu nya. Pokona mah upami aya lepat dina cariosan hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.